Di gas be rupa-rupa ya. Udah warung Mimin. Papa ada kemana? Rek meuli gas inung maneh sok hana saya sok ngadat eueuh gas. Gusek ku abi, Pak. Tumben maneh daek. Apaan cek guru abi oge? Jadi anak mah kudu daekan. Oh jiga tuh daek mah ya. Ka warung si Kismo ya. Wah, abi Oi. ngajual gas kita si Bapak. Tabung gas. Wah, saya ngamak bener bapak mana? Moal. Hah? Moal. Wah, moal euy. Tabung gas. Yang sabar aja ya. Sok sabar hawe. Bae 20 aing beli. Baik. Hah? Bener dia. Bajakan bisi bapak mana ya ngamak tah ya 20.000 jai gitu nya. Hah, Jung. Lumayan lah ya gak tabungnya. Kurang asian ku aing malah. Wah, lumayan euy. Boga yang jajan. Goblok. Mang. Wah, maneh. Rek beli naon maneh? Ieu sabaraha, Mang? Eta ya 7.000. Ninggalila duitna. Anjir, biasana ge maneh menjajan ka urang. Mau duit 1.000, mau duit 2.000. Ieu nah maneh mau duit 20.000 gede-gede teuing. Nang duit di mana sih, Mang? Aya we, Mang. Heeh, bae atuh lah. Nya. Kade ulah nyalahkeun ka Mang siang ke, belikeun ke Mang. Sok Wah, dulu Mang, pilih-pilih aman. beli naon. Kela naon nya? We, Mang. Oh rek meuli wae. Heeh. Tah sok atuh bae nyokotnya. Siap. Halo, guys. Kade bet. Rudak. Naon? Ningali sincuy teh. Tuh. Koplok teh tadi titah meuli gas. Las ya eueuh. Ka mana nya? Wah, aing teang ka warung gitu. Mai. Nempo budak teh bieu. Hah? Budak urang titah meuli gas ku urang teh kanu maneh. Budak mana tah gasnya tah. Heuh di titah ngameuli ku urang teh. Lain tah bieu maka urang. Maaf, Wah, maaf. edek ngajual tabung gas. Heeh. Siap si bapak mana ngamak gitu. Moal da bapak urang ini pangjualkeun gas ka urang. Kok. Ku aing dibeli dijual, ku aing teh dibeli, ku aing teh hayang sabaraha jangan hayang 20.000. Hayang 20.000. Menyok itu ku aing ningali angin una mah dibijil ke. Lalapkeun Oh, deh. koplok teh. Tapi kumaha teangannya tuh hari itu teangan bener aya di itu. Lah di bayan kebon. teh. Kitu mah aing balik ya heuh. Iya. Cek Mang Kemet cenah balik nanyakeun gas. Ah bae we, mesti jajankeun ieu. Atuh kumaha nyarekan? Bae we. Sayang dibobelkeun sia cabe. Bae lah.